ieu teh dua pahlawan alengka itu anu wajib dihormat ku urang. Da lain ngabelaan dasa muka lain. Ieu teh melaan negara jeung bangsa. Melaan lemah cai lain dek melaan kamurkaanana dasmuk. Geura pek pikir. Nya muga-muga we ieu dua pahlawan teh di alam barzahna cing di tempat dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Anu bela ka lemah caina. Sia teh kumaha ieu teh? Duh. Wa. Tuning. Pak Anoman ka dieu, Pak. Waduh, wa Semar. Kumaha? Ulah teh asa kateter ieu. Ka lain kateter ku gelutna, ieu ku capena, ieu leuleus ieu. Ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh? Kaula teu eleh itu teu keok. Padahal babari ngelehkeun nu kitu mah. Di kumaha atuh bejaan? Kulub sampeu. Tuluy, dikulub sampeu teh tah. Sanggeus dikulub, tuang we. Panjagjag meusan. Nepi ka teu nyambung kitu. Aduh, raos teh kulub sampeu teh dibanyur ku oli. Ngeunah nya da oli. Duh. Cing pingkeun mah cakar tuh man. Udah ngajin ka uwa. Kumaha? Ieu hese ieu wah. Eta dua budak teh sarua elmuna. Ai paehna mah babari. Paehna babari, udah digegeti korona atuh. Ngan dilengkahan hirup deui, hirup jadi hirup we duanana. Udah abdi jeung sidawala kitu lamun sidawala gering lengkahan ku abdi. Nya, tuluy ngising. Gitu. Ngan di mana ngalengkahan dewe ku sok dirawel. Udah doraka tuh. Aduh, ampun aing. Nya kitu saya tuh. Maksudna cing nyuhunkeun bong-bolongan. Ai dewek mah bisa ngabejaan. Ngan dek ngabejaan teh kanu apaleun. Kumaha? Tapak meri dina leuwih. Sarobaka nyahoeunana. Tapak si Dodi. Tapak meri dina leuwih, tapak ari dina leuwih. Tapak ari jeung tapak otang da moal kaciri atuh. Nya. Ieu mah nyaritakeun Aswadi Kuma lain ari na teh ah. Tapak soang dina bantar. Tapak soang dina bantar. Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Lintang ti nyiksi kanana. Apan kangkung teh sok dikeuretan. Teu, taroskeun ka ibu nena. Margi anjeunna mah sok nyeun keripik. Teu nyala rambung sia teh atuh. Gitu tah. Ana kalila-lila waktu. Menta buktikeun we. Sumuhun da moal aya nu apaleun deui kana ilmu anu kitu lintang ti Gunawan Wibiksana. Da eta mah urang dinya. Wargina. Ngan moal ngabejakeun itu ka anak. Sanu teu nyaah. Ayeuna mah langsung ya ku bapa. Margi itu waktu samporet. Dalam panjang keneh waktu mah tiasa Anoman teh ka itu sakedeung bila teu dikainya. Tak aya kitu dewek teh euy. Cek aing oge. Nepi ka ngilu ngatur teh si goblok. Tak kitu, da keseleun teh pamirsa mah. Aya kena tamat pamirsa. Kitu, Pak. Upami palai eleh, ya.
jadi Teku Gunawan Wibiksana yang aku Semar kan baik datang mah sah-sah wae nya. Tong ngararampak ya. Tah carana teh kudu paehna bareng ulah beda sadetik oge. Paehna kudu bareng. Dua nana ulah aya nu beda samenit oge, sadetik oge. Kudu bareng paehna. Moal hirup deui eta teh. Ayahnya nu paeh bebarengan geuning. Aya wae. Kajeun paeh patunjang-tunjang cenah lagu naon teh geuning. Dah eta dina lagu Murag Kadu. Nya. Padina Murag Kadu teh boro-boro. Tidak gor sirahna pan paeh bareng. Ngarti kaula. Kumaha? Ulah pokona ngarti. Sok sakitu we. Anoman perbancana suta kaemut yen teu aya deui carana lintang ti kudu diaduk kumangkeun didagorkeun sirahna antawis rayi sareng rakana atuh anoman emut kana Purwadaksina Purwa hartosna wiwitan Daksina wakasan emut kana Ajit Triwikrama anoman salirana bisa ngagedean lirik gunung anakan anoman ngagunakeun ilmu Ajit Triwikrama gangnya saperbala sewi stiker sayang tumampara Yaswani Kumba aswani diaduk kumbangkeun inga paehna bareng masing pati tu makaning proe weh pahlawan Alengka euy. Bos sia didoakeun. Jujurna kuring mah objektif ngomong. Sama-sama makhluknya. Jangan gitu Anoman. Jangan pilih kasih. Ieu teh dua pahlawan Alengka ieu teh anu wajib dihormat ku urang. Da lain ngabelaan da samuka lain. Ieu teh melaan nagara jeung bangsa. Melaan lemah cai lain dek melaan kamurkaanana dasmuk. Geura pek pikir. Nya muga-muga we ieu dua pahlawan teh di alam barzahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Anu bela ka lemah caina, nu nyaah ka nagarana. Tah kieu ieu teh pemuda tuladan ieu teh. Nya itu wajib ditiru. Oh. Hampura cepot. Hampura. Teu sangka maneh sanajan bentuk kitu hate mah kasep luar biasa. Barokana aduh aing kasep. Nah kitu jang. Mudah-mudahan we atuh. Ieu nilai-nilai juang nyata cing arareunteub kana noman-noman bangsa urang. Saolah-olah akang teh teh mere spirit. Supaya bangsa urang teh nilai-nilai juangna dina dadana teh dina mangsa ngeusian kamardekaan teh cing leukeun atuh urang teh daek pepelakan di gunung-gunung anu gunul leuweung-leuweung nu geus eueuh nya kudu imeut nyaah kana lemah cai bebersih jeung sajabana teh geus tanggung jawab urang heueuh geunah merenah tumaninah teh da keur saha da keur urang-urang keneh nya
tuku kituna hapunten ti akang sapara kanca ila lampahan teh Aswani kumba gugur kumba Aswani gugur teh sasatna mung duwi ka dieu kitu teh kene da wengi minggu engke ge pendak deui sareng akang dina carita nu sanes nya to be continue sabab ieu teh atuh ku kituna ieu lampahan teh urang pungkas ku Mang Tinetik Sisi Barasari tutup lawang si kota Katea geuning